tos kalayan kehormatan di Sumatera. Ibu-ibu ulah wara sarantil well lagi geus meunang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajar dina angen nyepukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min sulap nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat dir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina kali gadang Cindra tina sukaya moreng ngijing sila bengkok senembah saja husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Sholawat kali salamna Allah mugia mocor mucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuruk nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu obat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah. Kapara kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut ka Maha Agung urang menta ka Maha Kawasa nyarandekeun diri Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup pengarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Pengarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Pengarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Mata jalma anu alus nyatana jalma nu bisa silih ajenan eujeun batur. Kunaon nana gerhana nyarita kitu sabab kuring rumasa yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek ieu? Kuring ge apal mengaran ajengan matu pun lanceuk abuya ade ti Sumedang anjeunna mah hobot daweg katinggal tina pameun teu eujeun angean lol kuring buat dianggap ojek online malahan di palih ditu teh geuning aya warung cinta ibu mina Pak Haji Umuh palih mana kalem we cenah da ustad lagi bakal telat balik ka urang berarti teu dianggap. Tapi hampura da eta mah sakadar cangkang
hakikat ngaran manusia aya cangkang jeung eusina, cangkang teh awak, eusina teh hate. Keur naon alus awak ai goreng hate. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, musim kuring dipihormat, guruanan bikin simkuring. Ais pangampi pupuh lemur, alhamdulillah dina saat ayeuna sumedang keur berkah. Nyatana pun lanceuk ngiring tandang Makalangan, janten gubernur mewah wakilna Jawa Barat. Alhamdulillah kengeng sumujud kanu Maha Agung, muntang saraya kanu makawasa, sing diaping dijaring dijaga mewah diriksa. Ibu mewah bapak sadaya nu hadir di tempat tangtu kanu maksud nu dituju boga maksud nu disejak. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, mun dagang pasti hayang untung, mun tani pasti hayang hasil. Hari ibu pangaosan ka ieu tempat hayang naon? Bisi hayang lalajo pawakil gubernur. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, pulpen dibeli keur nulis. Ari ilmu geus beunang rek dipake naon? Geuning teu saeutik jelema boga ilmu ngadon pasea na kudu kitu jelema nu boga ilmu. Sadengkeun ilmu teh taroskeun ka ajengan Pak Ustad Ade, Abuya Ade, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge da arapal ilmu tahajud sok urang aku geuning unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad jeung burger wae. Ibu ge arapal masalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jeung motrot wae. Lain urang teu boga ilmu sebenarnya mah ngancak jadi oncor tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal kaeutepan ilmu hiji syaratna lain jelema nu sakola luhur da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabecus. Nah ari kolot baheula teu sakola acan nepi ka punten telentong punten kalangkung tanyakeun ka Abuya Ade adab leuwih hebat tibatan ilmu keur naon ilmu luhur tapi teu adab. Jadi hakikatna keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur, maka ilmu moal eunteup ka jelema nu kotor hate. Bodoh wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngalayak batur. Naon sababna sumberna hate nu kotor. Harta ge ngacacang tuh di luhur langit aya harta, di bumi aya harta, di kenca katuhu aya harta. Ngan Allah teh rek ngenteupkeun ka saha eta harta. Gumantung hate nu alus keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegi, batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate. Sangsara wae loba jelema nyeri hate komo beunghar moal teu sombong ku kakayaan. Allah geus maha uninga kana kaayaan hate manusia. Mata paingan gubernur dibikeun ka Padedi jeung Kang Erwan, kuring yakin teu kudu loba ngawakong, eusi hatena bakal loba jelema anu butuh ditulung, jelema susah ditalang, fakir miskin dibelaan, weuceul jadi gubernur sabab eusi hate kalayan suci pamrih tanpa pamrih. Weh. Nyata lamun aya kahayang, gede kahayang, hate omean. Ieu mah boga ilmu nganyerikeun batur sombong ku ilmuna. Naon bedana jeung jelema nu boloho atuh? Apan tugas hirup manusia mah ajwaja. Ajwaja teh papasangan, langit bumi, luhur handap, halus goreng, bener salah, tong nuding kasalahan batur. Awak urang sapanjang manusia boga sarupa kasalahan jiga batur. Bener salah osok, daek kedul osok, halus goreng ge osok, geura eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga demi Allah. Kunaon atuh ku Allah ditutupan aib kuring nu sabenerna. Coba lamun ku Allah dibongkar cantang tuh poe ayeuna disebut al-mukarram, bisa jadi jelema nyebutna jelema edan. Bapak oge dihormat batur lain bapak nu terhormat, tapi Allah nutupan kagorengan bapak. Lamun ku Allah dibongkar jeung dibukakeun kagorengan bapak, cantang tuh batur ngahormat urang. Bener. Matang
agama datang ngahargaan jelema tong karena hartana. Naon sababna? Goreng kalakuan tapi loba harta dihargaan eta jelema. Si miskin alus kalakuan nah direret ku juru panon. Tong sok kitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nu paling mulia mah lain ku hartana, lain ku banana, lain jabatanana, lain ilmuna. Nu mulia mah ku praktek hirup cicing dina katakwaanan. Well, very good, very well. Lamun aya nu bogoh ka urang ke beresna toel. Albek teh nini nu noel ya cakep. Manusia teh didinya. Naon nu kudu dipikalege? Deuk naon modal urang make jeung kudu rege. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, daek oge didaekeun. Nana gerhana capetang nyarita Allah anu ngabisakeun dicabut makaruniana wallahu alam kuring moal bisa naon-naon. Kan tenang di dieu ngareupan para kiai, para abuya, para ustad sedengkeun kuring jelema kieu can meujeuh ku Allah ditaekeun darajat teh sabenerna. Naon sababna? Keyakinan eusi hate ge hengker keneh, kalakuan ge goreng keneh, tapi ternyata Allah manakdirkeun jelema lain ku cangkangna tapi geura toong eusi hatena. Well, terus menang. Mata hakikat hirup nu kudu disombongkeun ku urang naon da ukur disebut batur, nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, karek disebut kuring emung disebut ustad. Nah sok sieun teu akur jeung pagawean ustad, tapi raku aya ustad pahereng wae na kudu kitu ustad teh. Maknya ya ustad ngahina batur na kudu kitu ustad teh. Ustad kiai ajengan paong kana hadis warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Sumedang aya nu baru sampean, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat jeung kalingsir. Can katempo gawena sanajan urang disebut batur. Mata nu ngaran hirup be aja teu kudu riweuh. Mata kuring baju biasa, celana biasa, da kuring mah manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Mata tadi ngegebeg pas datang dikeprokan, cek hate asa deuk diadukeun jeung japati. Mun abuya anjeunna mah geus papak jeung geus papak elmuna. Kuring mah jelema biasa, mata biasa-biasa we. Nyarita teu Indonesia khususna naon sababna guru sim kuring jadi gubernur pada di mika cinta mikanya akana Sunda, maka kuring ge teu nyarita ku bahasa Sunda, bahasa urang, bahasa Sumedang. Sieun tak tektok ai urang mah pan cicing di kampung ngadidik budak geus mung kusuna teh. Awas jangan main sisi balong nanti digejebur pakai ucur teh. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akina di kota, cucuk kakek dicari-cari gok di dia begitu balik. Sunda adalah budaya, budaya adalah tradisi, tradisi adalah kebiasaan, kebiasaan adalah gumantung tina wilayah masing-masing. Maka NKRI Jawa Barat pek gerasi di ajenan dina budaya na sewang-sewangan. Budaya teh tradisi, kebiasaan warga masing-masing. Hirup dina alam beda wajar. Dina agama ge aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Urang tong sok lalajo ibadah batur, urang oge can karuhan. Ieu mah batur salah diporongos, batur kitu kieu diomongkeun, ulah sok kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana duanana ge garelo. Batur salah boga dosa ku salahna, urang salah ku gibahna sarwana. Genah itu nama lu bener ungek teh. Ungek ngarti ujung ungek sadar. Cek hatena teh urang pisan. Mata kakek tiru pek saragamkeun mah eusi hate pek bae ibu tiung beda baju beda pek bae ngan hate nu kudu sarua da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam.
poe ayeuna teh umat Islam teh Pak Haji Erwan keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, masjid sarua, kiblat sarua, nabi sarua. Nah habat kudu pasea ti ditu takbir ti ditakbir marebutkeun takbir nu mana nu sabenerna. Lain Islam nu salah, lain Quran nu salah, lain agama nu salah, balikeun kana hate bongan hate anu tah salah. Naon sababna mung saragam jeung batur. Pan Jawa Barat ge aya saragama jadi geuning eta nu dianti-anti ku urang pamimpin Jawa Barat nu nyaah ka rakyat, wawuh ka rakyat, apal ka susah rakyat jeung apal kana kabing rakyat, bisa jusut saipanon rakyat. Moga-moga nu jadi gubernur Kang Dedi miwah Kang Erwan sehingga jadikeun solusi ke rakyat. Amin. Geus bingung rakyat teh ditipu wae. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh rostos nu penting mah aya buktos. Da jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat. Eureun rakyat teu nyoblos moal jadi naon-naon. Maka para pejabat kudu jadi rakyat, kudu ngawur jeung rakyat, kudu nyaho kana kasusah rakyat. Sabab urang lahir tina rahim rakyat. Nana gerhana ge sarua Pak. Bisa nak ceramah di tempat lantaran aya nu ngulem saha wa umuh kadua aya jamaah Allah nu ngulem urang datang ka dieu deung naon parantos diundang ku wa umuh deuk ceramah jamaah Allah narek ngomong jeung tembok mata cek hakikat cek ilmu hakikat lain batur kudu ngahargaan urang tapi urang kudu ngahargaan batur lain urang kudu dihormat batur tapi urang sing bisa ngahormat batur kadar eta urang geus ngahargaan batur batur teu bisa ngahargaan urang mangsa bodoh si eta keur ngawawukeun si hate nu sabenerna teu kudu riweuh hirup bener ayeuna atuh kolam baheula nyaah kana budaya bagian Jawa Barat, budaya bagian Indonesia, budaya bagian awak urang. Mata ngaran hirup moal bisa sarua jeung Arab da budayana beda. Di Arab barang dahar ku tilu ramo meujeuh nu dicokot korma. Cobaan di dieu barang tuang ku tilu ramo disuguhkeun angeun kacang. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat tempo Masjid Nabawi pinuh cobaan di Sumedang. Tarawih nepi ka jam 3 subuh kuring yakin sapoe pinuh kadua poe jelema jijing burungan nyeri suku. Kalau bah ditanya naha teu ka masjid deui imam dicarekan rada kelo imamna tengah tinarti. Loe pemuda bari tara ngaji acan ditato ongkoh hiling cenah ku dewek jadi imam teh dekul manana jadi imam nu dibaca al-ikhlas habeun 23 rakaat al-ikhlas habeun eta ge rakaat kagenep hayang meureun Anas ngan poho deui ngareret heula ka jamaah wios kul deui kumaha jamaah da bari sieun mangga we lajeng jam 8 angeus tarawih buat pada ngagabruk kumaha ngomongna teu sangka maneh cenah imaman HD jadi Indonesia mah ibadah nu HD teh nu tereh beda antara urang jeung Arab. Naon sababna letak wilayah geografis pengalaman hirup berbeda termasuk budaya. Mata Islam keur ngahijikeun budaya masing-masing. Apan Ustad ge barareda sok hijikeun ku Islam. Mama hayang bari curhat ngulem nu ceramah teh ngulemna entong kuring kudu ngulem mamah dedeh. Nah eta mah bagian anak mata ibu-ibu osok curhat mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroga abi mah nyeburun teu usaha diomongkeun ka mamah dedeh cek mamah dedeh ini KRT panggieunkeun BPJS ade eta jawaban teh mamah hayang anu bari sholawatan aya pun dulur Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin anjeunna bagian anak sorana sakitu hade mama hayang anu nerangkeun tentang karuhun eta Sumedang karuhuna Abuya Muhyiddin jeung Abuya Ade pek ulem anjeunana anjeunna sebagai ahlina mama hayang menjiga ojek online kurang ya Pak sarua pada Islam sarua keur nyaritakeun Islam nama jeung kudu pasea mama hayang anu lentong geger kalong aagi lentong atau aagi
saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA ya menerima undangan dari Wa Ungu. AA sangat bahagia bisa datang di tempat ini. Tapi hidup itu harus banyak berzikir ya Bu ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika ibu pacaran sama yang kasih beli benghar, ai jadi jeung nu petot. Gunakan alat berzikir, Allah Maha tahu yang baik buat ibu. Nu kasih beli benghar salingkuh wae, nu petot memungeun da teu payu. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA nana. Nah, ngaplopan apal ke saurangeun, lain ke duaaneun. Jadi AA mohon pamit ya. Mama ngulem ceramana hayang nu galak, abi bahar ulem atuh. Mama ngulem ceramah teh hayang nu bari nyanyi, ngara bari hiburan. Oma. Kita sih sapa Roma Irama dakwahna bari nyanyi. Ayeuna ngulem kuring kudu bari nyanyi, sorana gore. Roma Irama mah dakwah nage bari nyanyi, gerak teangan lapat-lapat nyanyi Roma Irama KBG Umaja dakwah kene. Udah jeung aya bahasa badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Roma sama Roma mah dakwahna berinya. Roma ini ke Amerika, baripan orang Amerika tersekuler Pak, hampir terbawa karena Islam, tapi di situ Roma menerangkan tentang Allah ku cara nyanyi, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, la ilaha illallah, ning beuki keun antep da jelema teh moal bisa dipangaruhan ku saurang, moal bisa al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan, perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat. Tah pamimpin anu alus teh nu sadar jeung apal bahwa Jawa Barat loba beda, hayu urang persatukeun deui, hayu urang hijikeun deui, nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge anger rakyat kuring. Bodoh bolohona Jawa Barat, Kang Erwan anu kudu tanggung jawabna. Kuring ada lain bagianan maka ke Ustad mah tong sok ngahujah pemerintah, nah da urang balain RT acan ibu-ibu kau cerogan kades teh cobaan 3 poe jadi kades bonge mending ge rakyat jika urang mah doakeun pamimpin urang sing amanah, sing sehat, sing loba rezeki, selamat lahir batin dunia akhirat, sing kukuh pengkuh karena janji kesatiaan jeung rakyat. Eta tugas urang lain ngahujah. Kau serogan gubernur teh cobaan sia atuh jadi gubernur. Wah teu jangar kana sirahna ge, mata ageun teh hayang jadi gubernur, deuk jadi ustad, geunah jadi ustad mah. Ulem ka ditu kemo. Ulem ka dieu kemo. Coba Kang Erwan engke geus jadi datang ka ditu nu sangsara, datang ka dieu nu miskin, anggaran di negara eueuh, cabut duit sorangan, matak mending urang dipikir-pikir. Tapi dah hirup manusia geus boga takdirna masing-masing. Kang Erwan geus takdirkeun jadi pejabat, kuring jeung Abuya geus ditakdirkeun jadi ustad. Hayu urang bersatu antara ustad jeung Abuya, dukung pemerintah anu sah nu dipilih ku rakyat atau pemerintah ge geura perhatikeun para ustad. Ulah ieu doakeun hayang ai mere ka ustad hanteu. Kumaha hayang anu mana ge tidak.
aya program guru ngaji sa Jawa Barat dan dipasihan insentif plong kana hate. Alhamdulillah. Udah anu teu bisa sakola datang we cenah ka kuring dibiayaan nemplong Pak. Cing teh bener ieu nu disebut Satria Peningi teh sabab Jawa Barat boga disebut Siliwangi, ari sili-sili ayu wangi seungit. Jadi pejabat datang ka rakyat deuk nyengitan rakyat lain deuk nipu rakyat. Siliwangi disebut maung, mak jeung lain maung anu sihungan. Siliwangi teh maung, mak jeung ai mak manusia, ari unggul. Jadi nu ngaran pejabat poe ayeuna teh manusia unggul disebut maung. Nu kumaha manusia unggul? Eta dipilih rakyat berarti unggul. Ngan boga sifat, naon sifatna? Kujang. Ai kujang molomona tilu. Naon sifatna? Rakyat lapar, kuring pangheulana lapar. Rakyat geuleuh, kuring deudeuh. Rakyat seubeuh, kuring pangpandeurina seubeuh. Ta eta nu disebut maung teh. Jadi tong sieun ku maung, da lain maung belang. Pan urang mah disieun-sieunan, budak ge awas aya buta hejo, lamun aya ge cenah naek ka panggung kita ceramah. Ieu teh filosofi Belanda ngabobodo bangsa urang. Buta hejo, ai buta poek, ai hejo lambang Islam. Poe ayeuna teh urang teh sakabeh mah keur jadi buta hejo, poek kana lambang Islam. Mall badak di ungahan, masjid gede Allah nu ngeusian. Ana HP 2 jam, bokolotot, pepe dengkreng, nepi ka belel. Coba maca Yasin, heuai. Buta poek hejo lambang Islam. Anu kuduna dipasean mah tuh Yahudi. Nah umat Islam jeung umat Islam pasea poek teh. Halo. Atuh da. Da moal aya nu sarupa moal hirup. Maca shalawat ge Allah nu sarupa barareda. Diwati ku Islam dihijikeun. Abdi ka Garut baca shalawat di Garut jadi aya alokan. Sholatul hoho, salamul hoho. Garut. Balanyang ka Tasik jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik. Geblus ka Banten jadi hohoak. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Jalab ku jamaah. Ayit aja. Opek we, dek Garut, dek Banten, dek Tasik, teangan nu sarupana, nu dibaca mah anger, sholawat keneh, sholawat. Aya nu maot, bapak ngiring tahlil, tilu carana, nu tungkul, nu ngagideuk jeung nu muih. Aya nu tungkul, la ilaha illallah, hudang-hudang, dahar. Aya oge nu ngagideuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sing demang stop. Nah teu tungkul, tengkok kumaneh nu tungkul mengadon sare, jadi emang dikudak gideuk, ngarah teu sare. Tah aya deui nu muih, illallah, beres tahlil da teu dahar-dahar acan buat pias bener na gorogong di buruan. Geus teu kudu pasea, deuk nu tungkul, deuk nu ngagideuk, deuk nu muih, keukeuh nu dibaca mah la ilaha illallah. Hareupeun Allah mah lain bacaanana, tapi hareupeun Allah mah bukti tina gawe sageus maca la ilaha illallah. Nya naon atuh pigawean geus la ilaha illallah teh? Teu aya deui pangeran angin Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu sagalana aing Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah. Jadi urang bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, sagala rupana ge geuning Allah. Naon urang sabenerna? Laras? Mata kejelema nu boga la ilaha illallah moal sirik ku takdir batur. Batur meuli sawah si eta ratu hate, batur meuli imah si eta nyeri hulu, batur meuli mobil si eta ka rumah sakit, batur nyieun pila paeh. Allah mah nyiksa manusia da Rahman jeung Rahim, nu nyiksa mata hate anu kusut, hate anu goreng, hate nu izin wae ka batur, hate nu geuleuh ka batur. Kang Erwan jadi disingareupan ku hate kotor, ayeuna teh keur bengek Bapak. Matak bebas ke di hati lamun hidup hayang sehat. Kesehatan kalau yang sumberan ti dahareun kolot baheula ge daharna udud ongkoh bako di sisi ongkoh telak ongkoh jag-jag we geuning. Nah anu ayeuna areureun ngarokok geuning stroke. Tong sok tudang tudi kesehatan ka dahareun. Obat sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut, geuning darah tinggi.
Nah di kalpa kolot paheula barang dahar jonge jotang babadotan bujuk sintrong takokak leuca sakala dia gares panjang umurna. Naon atuh sumber penyakit hate Pak. Mata lamun jelema merdeka hatena teu bakal bebas merdeka nasib tur takdir batur kabehana ge kun payakun Allah nama dijemput jo takdir batur. Setiap jelema nu sok lalajo takdir batur kadituna jadi panasan kaituna jadi iri nu akhirna tina hete jadi hasud tak eta nu mata doraka teh hasudna ya bojo we jadi gubernur terus maneh eleh gitu tong sok itu Jawa Barat milik sararea nu nyoblos ka Kang Erwan rakyatna anu teu nyoblos ge ang rakyatna oh mah Kang Erwan ulah dicirian maneh mah teu nyoblos antep budak tong sakola antep cenah buta huruf tong kitu anggur jadi Siliwangi silih sengitan jeung rakyat lain dipikirkeun saperiode angguran mah kun payapun sing jadi 2 periode tawa 3 periode benar mata dia judulna syukuran la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabil sadid lamun anjeun syukur ka kami ku kami dipasihan karunia jeung kanikmatan anu leuwih tapi lamun anjeun kufur ka kami sing inget siksaan anu kalintang peurih naon ari syukur jeung dekana naon ari syukur syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu merek. Lamun bapak ku Allah dibere ilmu gunakeun eta ilmu keur jadi oncor urang jeung batur ta eta ngaran syukur. Lamun jelema boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna hapura inna adzabil sadid siksaan ku ilmuna bakal beurih naon sababna teu ngeunah hate nalika batur maju padahal dirina baroga ilmu kufur kana ilmu. Jelema boga harta moal ngantep yatim, jelema boga harta moal ngantep miskin, jelema boga harta moal ngantep jelema susah, syukur ku hartana. Pejabat syukur ku jabatanana lindungi rakyat sing nyaho kasusah rakyat sing apal kabing rakyat sing susut cai panon rakyat syukur ku jabatanana sabab tugas anu beda polisi beda tugasna jeung ustad TNI beda tugasna jeung ustad mata polisi mah kudu weweg kudu daweg kudu gede sorana naha apankeun ngajaga NKRI bisa aya musuh di jero jeung di luar maka polisi jeung TNI bagianana mata tinggal ku bapa awakna TNI mah jangkung badag jadi sorana ge badag otak lamun rumah tangga jeung TNI kudu make siap wae geura nyangu siap lakatna lamun jeung polisi geus nyangu acan-acan prit ditilang segera beda jeung ustad mah beda umi tos nyangu teu acan abi wios kurang puasa we mata ustad mah begung awakna teu sabar deui simbol kabudayaan bangsa urang negara Indonesia tuh tempo aya upacara maka TNI bagian undang-undang polisi bagian nyiapkeun amari geuning kamat lapor jeung bapak polisi peringatan hari ulang tahun yang ke-79 tahun siap dilaksanakan timpah cek kades bari kiai laksanakan nepi ka nama kitu geura mata kades oge nya ge kiai hoak deui atuh lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan jawab kades siap dilaksanakan gitu atuh marah pada sarua TNI tugasna maca undang-undang beda tugasna tapi dihijikeun ku NKRI insya Allah jadi maju beda tugas TNI mah maca undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak seperti kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI bagian anak kabayang lamun maca undang-undang ku lebe sedangkan lebe diajar etika di pesantren kudu rengkuh wae maca undang-undang badi rengkuh punah kurumoy weh cek kades Al-Fatihah
maksud kuring Ustad, TNI, polisi, pemerintah tilu tugasna. Lamun bener bersyukur. Ustad tugasna palia budu roba adal bait anterkeun manusia supaya daek ibadah tak ustad. Amarentah tugasna alladzi at'amahum min ju geura bebaskeun jelema anu lapar. Belanda ngajajah 360 tahun, Jepang ngajajah 3,5 tahun. Negara urang teh pait getir pahang tulang, sangsara jeung balangsa, make jeung aya rumusa cing da tu ayeuna mah geus merdeka, geura merdekakeun ieu rakyat bere kasejahteraan, ulah cicing dina kasangsaraan bae. Amarentah bagianan tugas TNI jeung polisi wa amanahu min khauf geura jaga geura riksa keamanan ieu negara. Maka poe ieu adalah Prabowo ngaranna presidena koruptor, 28 koruptor geus dicopot geus dijebloskeun, itulah Prabowo. Lamun orang jadi presiden mau teu kacau anjeunna meureun takdirna nya. Ayeuna Kang Erwan anjeunna takdir jadi gubernur jeung wakilna. Kang Dedi nyaah kana Sunda dengan budaya Sundana dakwah ku cara kasundaanana termasuk wayang oge dakwah ku cara wayang. Bisi ibu teu percaya ai Semar kuncung Semar 88 dina sirah manusia kudu aya sifat Allah anu 88 sabab manusia mikirna ya Rahman ya Rahim nyaahan asihan deudeuhan. Kuncung 88 dina Semar buktikeun dina gawe sing nyaahan asihan jeung deudeuhan kasasama dina hirup. Semar beungeutna bodas kulitna hideung. Naon maknana jelema tong sok lalajo kana cangkang tapi geura tempo eusi hate gambaranna beungeut. Jelema nu someah tah hatena alus, jelema nu haseum beungeut keur boga panyakit. Mun ibu aya nu geuleuh ka ibu cobaan tanya ti mana teu hayang nyaho. Hate. Cepot, si cepot teh geuning beureum, kembang beureum buah buleud, matak simbol ceuk wayang. Merep tuluy warna kulitna beureum, kembang beureum buah buleud, kembang beureum amarah buah buleud beureum. Mata si cepot mah ngalonyeng sifatna hayangna teh kitu we sia teh. Dorna alus satria tapi tukang adu domba. Gambaran silong ahirup manusia teh geuning wayang Pak, ngan wayang usikna ku dalang, maka aya dalang aya ngawayang. Lamun ngadalang berarti ngajak manusia supaya cicing dina kahadean, lamun ngawayang mah ngigelkeun wayang gumasar tina panggulem. Aya dalang aya ngawayang. Lol kakawen aya bahasa rahwana pejah, rahwana dasa muka pejah maot, nama gejeun maot maling Dewi Sinta sanggeus aya nu boga Sri Rama pan aya teh lalaki nu sok eureun ABBCJ ta eta rahwana teh. Ibu-ibu bari ngareut ka bapak-bapak. Atuh puguh Sri Rama ngamuk nyokot panah, dipanah ti kajauhan cep kana jajantungna rahwana dasa muka berat beunghar raja sagala rupa ditantang aturan dijieun kumanehna teu sanggupeun ngingareupan malaikat pencabut nyawa. Maotna oge digencet ku gunung saudara jeung sonari nu beunghar boga jabatan maot, maka di akhirat disebut ceurik rahwana. Lowet di jelekong Abah Asep Sunanar Sunaria disebut ceurik rahwana. Nya di mana ieu kula poe taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya pi panas taya api iuh nya di mana atuh anaknya, di mana pamajikannya, di mana atuh harta kalumuhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan Gusti balikeun deui abdi kadunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf, abdi rek jadi jelema anu bersyukur geuning kieu karasana.
berarti wayang ge dakwah pucarana geus hirup jelema pek gerasili ajenan urang bikin persatuan jeung kesatuan bagian pamarentah urang rek NU rek Persis rek Muhammadiyah hayu urang bersatu logikana adalah sampe gegetuk somro misro kecimpling teu kudu diadukeun somro jeung misro da anger sampe keneh awi bawa kaimah ibu jadi pipiti jadi boboko jadi ayakan jadi hihit pek gunakan sesuai jeung fungsina balikeun anger keneh awi nama jeung kudu riweuh syukuran ka Gusti Allah ku cara jelema nu boga ilmu syukuranana ku migawe elmuna boga harta syukuranana ku barang bere ka sasama jelema susahna boga jabatan syukuranana melindungi hak-hak rakyatna Ustad Kiai ajengan syukuranana palia budu robah hadal baitna anterkeun manusia supaya darai dina ibadah itulah bentuk syukuran awak ibu dek syukuran dina awak ibu panon tong popoloto ceuli tong resep kana gosip bibir tong sok ngomongkeun batur ngalengkah tong sok kana salah bener eta teh ngaranna syukuran maka salamat dunia jeung akhirat ieu mah pan lain panon dipake popoloto ceuli dikanoyor gedekeun gosip bibir ngomongkeun wae batur ngalengkah kana salah boro-boro di akhirat salamat di dunia ge dicekek batur patak syukuran jeung henteu teh ai syukuran teh artina migawe ilmu geura syukuran ku migawe harta geura syukuran ku sedekah hirup geura syukuran ku manfaat umur geura syukuran ku ngamanfaatkeun umur cocok jeung kahayang Allah jabatan syukuranana ku cara melindungi hak-hak rakyatna terakhir aya santunan ti Pak Haji kang umur yatim mangga murah yali yatim anu tos disayogikeun ka luhur panggung oge sing beuring ngabemarakeun ka Wah Haji Umuh manajer Persib biasa ngalunguhan ieu panggung anak yatim lain janda yatim ayah cenah kamu jana tadi ya anak yatim lain janda yatim DSM goreng sakitu nu kami hatur bobo sapanon carang sampakan mugi agung cukup lumur jemar syapurana billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dewara kami rangkali yatim supados ngalunguhan ieu panggung aya santunan di keluarga besar Pak Haji Umuh